upami gula anu keras mah ieu teh paling opat on Segitu teh. San cita-cita yang jadi non san? Saya cita-cita sih ada di damanya ada. Ari bapak kemana bapak? Aya terus ngantunnya. Oh terus ngantun kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Baraya ya. Hari ini saya mau berkunjung lagi ke kampung Cibodas ya. Dan ini mungkin ini habis hujan ya. Karena memang untuk jalan ini sangat becek. Tuh ya. Dan untuk lokasi perkampungannya ada di sebelah situ ya. Sebentar lagi kita memasuki area perkampungannya. Dan ini di belakang saya. Jadi tadi saya tidak sempat bikin video dari bawah ya karena memang aduh jalannya itu licin banget gitu Baraya ya. Jadi saya langsung gaskan ke sini. Aduh. Di sini memang nih udaranya sangat sejuk banget. Apalagi ini habis turun hujan. Aduh. Sejuknya itu bikin betah gitu. Nah, ini dia untuk jalannya. Aduh. Mudah-mudahan warganya ada. Untuk jalan ke sini mah belum dicor ya. Dan di sini cuma ada 3 rumah. Aduh becek kan bener. Waduh ini cukup repot juga nih musim hujan begini nih bawa motor. Alah jalannya masih jalan tanah ini. Luas saya pak. Assalamualaikum. Wih, di teleponan CTT aktif. di iya pareuman HP-na pengen Damang. data. Ai sehat penak deunya. Loh, Moal. mana naon? Kupon kamari geus ka dieu atuh wawuh meureunaan. Tuh, wih. Nuju naonna? Nuju ngasakeun lah sadinten ieu. Nuju ngasakeun. Oh, wios saya ninggal kalebetna. Mangga. Oke. Nah, Baraya kita lihat ya. Yos A. Sok. Assalamualaikum. Tuh ya. Masuk. Waduh, mukot pinuh kieu geuningan. Nuhun. Sakinten ieu sa. Oh, alhamdulillahnya. Cuaca sae. Tuh Baraya. Masyaallah. Ieu suluhna naon aya? Suluh nama lah, suluh albiso sareng akor sagala we eta teh. Oh, ieu teh nya. Suluh kebon. Dina anu nebang yang kemari. Oh, urang ningali dia. Ieu sok jadi sabaraga nu aya sakieu? Jantannya 30 ganu itu teh. 30 ganu. Nuhun. Buset, tinggalinya Baraya tuh. Tuh katinggal eta naung, eta ku haseup. Aduh, masyaallah. Alhamdulillah ieu sakali mangkat teh asa kieu teh. Sa dinten sawengi. Dinten sawengi. Mohon. Misalkan dinten ayeuna engke sore teh diiris, dicimpen deui gitu, enjing-enjing dicanak. Canak deui. Mohon. Siap enjing-enjing dicanak. Ari citakanana asok kana naon? Sok kana mangkok we ieu. Oh, mana nih? Tah, iya ternyata Barayanya. Mangkok nu setengah kiloan ieu teh. Mana teh? Ieu. We teh setengah kiloan. Mohon, kami full, kami setengah paling 4 on, kiloon. Sekarang tergantung gulana. Upami gula anu keras mah ieu teh paling 4 on. Sakitu teh. Oh. Kami mah alhamdulillah sih saya wae geuning sok nyampe setengah kilo itu. Teh. Mohon. Tidak samangkok. Oh, ari sugan teh di ukur sakiloan gitu ah. Henteu nya batur mah aya eta oge nu
mangkok ageng Oh, nya. anu sakiloan cuman abi malah teresep teh dina kieu na ye ngentepna teu tiasa Oh eta teh hasilna nya. mohon Tuh berarti ieu sabaraha minggu sakali ayangna. abi mah ayeuna nuju rada kirang keur mah deui naekna saalitnya kadang genep dinten kadang 5 dinten Yang teh. mohon kumaha pinuhna ieu karung pinuh karung 4 dinten di sanak gitu Nyanaknya lira ieu teh. mohon Nyanaknya lira gitu non teh. Tangkal nu lira. oh sanes nu batur tanggal nama Kumaha upami kitu bagi hasil teh nepi kumaha teh? nyewa abi mah per tahun dikontrak gitu Oh, sistemna teh. timna teh Duh. sistem sewa Cek abi teh. Kamari mah ka dieu teh betahun jalan teh. Alah, soal kayak udah mampun di jalanan ini kot. nuju awan ieu nuju gerimis ge mah mun memang rada sakinten Udah tek cig aduh. Ya Allah ya Karim. Tuh baraya ternyata ieu proses masakulana ieu sabaraha jam deui ka matang ieu? karena 3 jaman deui lah 3 jaman deui. mohon Aduh, ayeuna tabu Tah. 1,5 2 setengah 3 setengah 3 matang ieu asak. Nah, tuh ya. Aduh, mantap. Tuh. Ya. Abi mah de lajeng ka ditu atunya. mohon mangga Mohon. Punten atunya diwagel ya waktosna ya. Lajeng kendi mohon. mangga Enggak, assalamualaikum. Waalaikumsalam Ayo urang ka ditu atuh. ieu rokona Sok, aya ieu. nuhun atuh Mohon. Waduh, hayamna ieu mani ararageng ieu hayam adu ieu mah ieu nya. sanes eta mah hayam pelung hayam biasa Oh, hayam pelung. mohon adu sora lamun cek zaman baheula mah Heeh. Oh, ieu suluhna ge nya. Waduh, ieu nang meser suluna. ieu mah nya kamari teh aya anu nebang di palingnya tah Heeh. dan ditukeran ku abi teh ku rokok 2 bungkus Oh, ieu teh sakieu teh. mohonan teh Waduh, kan ada di ditu tuh akuteun 2 bungkus teh. mohon Walah, mantapnya. Modal 2 bungkus sahabat ya. Jadi wah, jadi berapa kubik ini mah? karena mobil mah poetan ya janten 3 mobilan ageng Jadi 3 mobilan. mohon Sahabatnya sabarahaeun dia lamun di kota mah nya. di kota mah sabaraeun ya Mun mangga tuh hanya. kan mangga Nah, ini jalan untuk menuju ke rumah yang ujung sebelah situ Baraya. Oke, kita gaskeun. Aduh, jalannya becek sekarang mah karena memang habis hujan. Tuh. Tuh. Sebisulokan mah masih kering ya. Assalamualaikum. Waduh, Ira, iya hujan teh. Ira, iya hujan. Tadi ini wangi kene. Kumaha? Tuwing kene. Waduh. Tuh barayanya. Walah, jalannya sekarang mah kemarin mah ini waktu saya kesini ini masih kering. Sekarang mah waduh. Repot ini. Apa tuh namanya? Basah. Ih, naon? Dah. Ini teteh tuh lagi duduk ya, lagi duduk santai. Alhamdulillah bisa kesini lagi. Oke, kita istirahat dulu di sini. Sepan adanya ya Hosni. Di mana, Dek? Anopi cuman Tosti doang. Nggak ngasih. Bahasa Sunda karo Jawa ki perbandinganna kebetulan untuk bertentangan lawan arah. Wah, atuh tunggal bahasa Jawa wah atuh. Ulah bahasa Jawa atuh bahasa Sunda we atuh. Nah, kita lihat guys ya. Di mana namanya teh? Namanya teh Tosti Tos Mangul. Tos Mangul. Mohon.
Kenging seberapa kibik? Kenging 2 kibik setengah. Alhamdulillah. Sehari Sehari palingan sakibik acisna. Heeh. Amun sakibik mah 100. 100. Mun Ya Allah. Atuh tos diajar ngangkut. Alhamdulillah nih sahabat ya. Patut dicontoh nih. Saya sana mina teh. Sandi. Oh Sandi. Aduh ya Allah si ganteng kalem ini mah. San cita-cita yang jadi non San? Saya cita-cita sih bade di Damal Nyadap. Di Damal Nyadap. Nuhun. Nyadap naon? Kalapa. Oh Kalapa. Masya Allah barayanya. Ini benar-benar patut kita contoh ya. Anak seumur gini. Seberapa tahun di? Baru 14. 14 tahun. Nuhun. 14 tahun. Nuhun. Ya Allah. Badan lincak 15. Oh badan cak 15 nanti. Nuhun. Masya Allah. Tapi tos kiat mangul. Di umur tos di sunatan Terus di suratan kelas beri sunatan. baru tos genap tahun di canak bapak manggul. Oh. Genap tahun teh. Nuhun. Dugi ka ayeuna. Nuhun. Amun saya panggulnya mah teu aya be. Teh Padamelan. Nuhun. Jadi sehari-hari teh mangul kaye we. Nuhun. Bade manggul bade liar ka leuweung pas gitu. Aduh ya Allah mani rajinnya. Yang pasti ari tos mangul sok ka mana be? Tos manggulnya bade di bumi meureunaan amun bade liar ka situ muneur. Kayaknya ibu bekelain ka bumi. Selangan. Ini benar-benar patut kita contoh baraya ya. Masya Allah. Umur 14 tahun. Ya Allah. Cita-cita mah? Teu aya. Teu aya. Teu aya. Oh, teu gaduh cita-cita. Teu gaduh. Yang penting mah penginten kita mah usahanya mencari rezeki yang halalnya nya. Lu intinya mah selalu bersyukur gitunya. Waduh luar biasa barayanya. Aduh. Anak ini memang luar biasa baraya asli. Yang Sandi mudah-mudahan sing ageng milik yang Sandinya. Sok ngabantu Sandi Bu. Masa Ari bapak kemana bapak? teu aya terus ngantunkeun. Oh terus ngantun kan? Terus rami ngantun kena? Terus di tahun 2002 hiji. 2002 hiji. Tapi terus emot. Entos. Nah tuh balik kemana di yang Sandi? Ya Allah. Biasa. Made di bumi beki ya. Ibu ari di dia aya walungan. Kan? Di mana, Bu? Tadi Lebak. Tapi henteu sieun. Teu abi mau sok tinggal peuting Paling okenan aya anu ieu meureunang. Anu naon? video. Terus aya anu Pada kamari ge Pak Ustad teh ngadon ieu sembahyangnya di dinya di walungan. Mohon. Tapi cenah ieu teh awi teh cenah sapertos anu dituar sadapur teh cenah. Halo. Aya naon gitunya? Iya, duka aya naonna eta teh. Aya tamu ti ditu ti pada herang, ngadon ngarojai aiku budak teh di ieu di fotoan nya. Mohon. Da ai foto urang kali nama teh aya, da aya anu gambar sapertos wayang ningan. wayang nancepkeun jalmi kitu Jalmi ngan nganggo acukna acuk logat wayang gitu. Di mana Lebakna, Bu? Kurang ngalam di San. Yuk. Nah, kita lihat mana teh? Walungan yang katanya walungannya ini cukup lumayan angkernya diknya. Ya pergi Sandi ibak. Kan tapi abi mah sok enggak penting pas itu milarian lauk. Kemana di? Abah. Oh, emang teh sieun gitu? Ente.
Sok sareng saha? Sarangan be. Allah Rabbi. Kan? Oh mana itu punten. Waduh. Iya, kering kaleuweung jalanan nih nya. Nuhun. Oh, kemana dek? Sahabat kita lihat ya. Da cakep dang cek anu warjani kos di dieu. Mohon. Padahal ini, masya Allah. Tunggal malam teh ka dieu. Nuhun. Amun Jumaah bae yang tarana. Naon make jumaah make tara di? Ya kapan aya nu biasa ya nu dibakti. Ya walungan nama. Oh iya. Da ali. Soalnya saatnya. Kamari kapan musim kemarau. Tuh baraya ya. Abi teh ningali manuk di ditu, motot di dieu. Heeh. Ari manukna mah aya ngan tapi batu nama teu aya. Jadi sekitar kos mah dina batu eta teh jiga aya aki-aki kos gitu. Oh, di ditu teh. Mun. Beda etana tongkatna beda rada kos gitu ngan jiga aya emas-emas. Tongkat emas. Di dia di. Nuhun. Masya Allah. Eta teh ti wengi menakanana Jam sekitaran jam tengah 7 tengah 7 naon? bisa. Isa. Nuhun. Allah Robi. Nan luasan atuh di nyalira. Nyali abi teh Nah. karena video teh abi teh ngadekeran di dieu. Tapi ujug-ujug dina eta layar HP teh jiga nu kumaha be acuk bodas geus kos kitu. Ngadeuketan kos kitu. Jadi nah sekitar naon jiga nu teu aya naon be dina eta teh. Kan anu teteh abi meureun moto di dieu eta di dinya abi jeung eta ningali teh abi teh di dieu teh teu aya. Di dieu ngagantung kos kitu Malik. Nu kos kitu tuh apa je? Ye. Terus lami eta menakan gitu. Entos, tos hampir 10 tahun. 10 tahun. Nuhun. Allah. Tapi abi mah Terus biasa sandi mah ka dieu nya. nuhun, entos biasa jadi nah sekitar dia mantos. Nah, terus kenal jadi. Badi jadi amun bade ngobor kieu itu singlar gitu, bade ngojay kumaha singlar. Sok ngobor di dia. Aya anlokna gitu di. Amun bare mah aya hurang, lele, benteur gitu. Oh di dia teh. Nuhun. Dengan amun sekitaran dia mah nya terkenal nama angker tapi tara di viralkeun gitu. Nuhun. Amun seperti kos anu konten teater anu gijon nya anu Nuhun. dipanggil di dia teh pasti haradir. Tipe ting. Di dia teh amun ceuk eta nama atuh nah pala luluhur. Nulis di dia. Nah, anu teteh abi teh moto si dia teh ka ditu. Di ditu batu eta teh di dinya teh da caket dia. Di dia sekitarna teh aa di dia. Nuhun. Nah, anu jalmi eta teh pasti ya ka dia teh. Anu mah di ditu. Di ditu nya. Oh. Nah, moto nah di dia. Heeh. Dia teh si jalmi teh kieu di dia naikeun keris. Eta teh sering kejantanan gitu di. Saya kali. Sekali. Mun. Jadi sekitar nama amun di dia teh di sebatna teh tong loba ting anu gitulah. Segera disebat gitu penenya. Amun disebatna jadikeun naon lah bade sebat nama bade naon lah bade popotoan nah kudu naon lah Izin. kudu izin di dieu ngan tapi aman terus izin di kamari ku abi. Jadi teu naon gitu. Henteu. Oh. Da amun ceuk abi mah da di dieu mah teu eta naon kacirina enakeun di dieu teh kacirina. Kan tapi ceuk anu rasa anu pendatang ka dieu mah jiga nu tiis. Bener. Bener dek. Asli. Tapi
beneran beraya cukup muringkak oge gitu nya. Tuh aslina. Da abi mah da di dia mah biasa-biasa hungkul cek abi mah. Da amun di lembur batur mah kapan osok dipanggil-panggil kos kitu dihadir-hadirkeun. Mun jumaah kaliwon kudu meresa sajen di dia mah teu. Tenanan. Singlar hungkul we. Mohon. Meula oge eta bapana meureun di ditu teh kapan ngaduru kai eta meureun kai randu jiga randu kos kitu. Agung pokoknya kaditu ka bapak lid apa teh nyampakeun teh jalmi sakieu mah teu kabakar ka dina kabakar hideung. Salecet anu ieu na oge teu aya. Jadi nah amun cek abi mah tong anu ngadurukan kos gitu jadi anu naona anu kudu minta izin kan. Oh, mohon. Terus atuh di asa rada merinding oge. Yuk, mohon urang we. Oh, jadi gitu bare ya. Jadi ceritanya ini di sini tuh sering melihat ya semacam sesuatu gitulah, makhluk gaib mungkin ya. Dan alhamdulillah saya mah udah dikasih izin katanya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan mah tidak terjadi apa-apa dan niat saya juga berkunjung ke sini itu sekedar ya hanya silaturahmi. Memperbanyak saudara gitu pada ya. Asalkan kita masing-masing aja. Tuh beneran asli sahabat ya. Saya sampai soropot tuh. Muringkak bulu punuk saya. Tapi di dia mah teu malangor ge hanan. Anu di dia mah. San, upami Sandi ka ibu sok ngabantu sanan we. Segala rupa ge ku Sandinya. Mohon ngan tapi amun ngaladaugan ngalcau amun ngored amun buburuh mama harus dibantuan gitu. Oh ku Sandi. Mohon amun abina capek mah So istirahat. Jadi sahabat Sandi ini memang anak yang sangat luar biasa ya. Umur 14 tahun ini kerjaannya kuli panggul ya. Kunaon dilajengkeun sekolah. teu aya biayana. Ayeuna biayana gede jadi teu ka eta Memilih damal manggul bae nya. Abi mah bade damal nanaon oge hayu wae. Anu penting mah kudu ikhtiar, kudu make kesang sorangan tong cara licik gitu. Iya luar biasa. Jadi begini katanya Bare ya. Kata Sandi juga patahnya gini. Yang penting katanya usaha itu jangan licik, jangan nyuri. Ya intinya lah harus mencari rezeki yang halal dan barokah gitu ya dia. Ya. Luar biasa memang umur 14 tahun itu sudah bisa membantu orang tua. Dan pekerjaannya hanya sekedar kuli manggul. Luar biasa memang. Ini jarang orang seperti ini Beraya ya. Baru kali ini sumpah saya menemukan anak seperti Sandi ini. Dan ini lokasi rumahnya. Ada namanya jam seberapa mangul di? Jam 2. Jam 2. Jam 2 sekarang jam 10. Oke Baraya ya, mungkin perjalanan kali ini saya cukupkan sampai sini. Waduh sercaut di handap. Mohon di kebon. Oh kebon. Silakan di. Canak Sandi. Oh. Sanes canak Sandi ya tak? Lain canakan mama. Oh canakan mama. Oh, nya angker oge nya gini ya. Tapi amun masa barek sama amun nganterkeun baterai jeung angna ka ditu. Nah, kapan aya bumi kosong di ditu teh? Masuk kena cekang teh cenah. Masuk aya nu ngadengnya anu balotram kitu. Mana yang serius? Mana yang Di mana ibu kosong sih? Di mana ibu? Di ditu rada jauh. Jauh. Mohon. Alah si wama ieu mah. Amun cek abi mah naon lah. Heuh.
anu seueur anu nyicingan bumi eta. Seblek. Eta oge tah di Pangkerta. Jadi aya bumi tilas Abah. Nah di tinggalkeun keur tiba aya 2 mingguan. Terus aya anu Ya tuh, mana sawerannya? Mengisian. Aku mau pamit undur diri. Teu Mana betah. mau ngasih saweran enggak? Jadi kumaha lah. Jadi orang teh Angker gitunya. jadi kaganggu. Ayeuna teh aya keneh. Daya, daya aya lalemahan. Oh lemah nongkrong. Anu di ditu mah aya keneh. Ya keneh. Ada di damel saung gitu bela. Saungan. Sasaungan intinya. Tapi abi mah Aku mau pamit undur karena diri. Mau sisihin kanan nyawer pos dulu itu enggak? amun Mau nyawer dan dulu pos itu enggak? mah jarang ngaganggu amun orangnya teh diganggu. Iya iya betul. Oh, jadi gitu Brea ya. Jadi kunjungan kali ini saya itu sangat tersentuh sekali dengan